Lain imah pulang ngagarobol kamu kudu disterilkeun. Alah ya. Istilah teu ngadar pinang deles nyobaan tadi aja daratil kieu. Pelas gitu. Retep ya berhak bujur. Alah, Amit-amit kamu jorok gitu. Ya tong sok itu bisa anu ningali. Kata mungeun balanya ka dieu teh jorok cenah nu bogana. wah gitu. Gara-gara malam Jumat tadi tilu kamu jadi aya tepa haratul kieu atau tilu pinang deles. Tadi ngadar pinang deles. Asal retep kieu awak yang nanya. Sorry nyalakan batur eta mah kamu we kurang berseka. Kurang mani meureun eta teh. Merenan mani henteu bersih, nyalakeun batur, nyalakeun pinang deles sorangan we eta meureun kulitna babari sensitif, babari ararateul, ungal-ungal oge budug kitu teh apal. Hamplas gitu kata retep kieu. Awak kabeh gara-gara pinang deles sebenarnya. Haratul kieu ampun. Gara-gara jeung kamu tadi meureun basa malam Jumatan, tina awak kamu tepa meureun. Tekot kakak beki gegetret gitu. Najis budug amit-amit. Tong deket-deket kamu salila budug mah geuleuh. Wah, gawe na uus seserian melongkeun wae tuh. Wah, retep atuh gara-gara pinang deles gitu. Pangagarokeun sok. Buru. Garo buru. Ampun amit-amit meninya gitu. Nih. Aya tuh alas. Cik kamu cik cocok na kumana ku ya atau ku ya erek dibanggarakan. Cobaan. Kuno biru sing sok ade. Sok. Ade gasrokeun. Cobaan. Ade tah iya. Cobaan kieu. Alah betah. Buru. Alah betah buru ya. Pulangin kamu, lagi gua buru. Alah, betah kieu tuh. Kumaha betah teh ku ieu. Lain imah pulang ngagarobol kamu kudu disterilkeun. Engke ka batur mah tak nepa tingali alusan ku ieu daripada kuleungeun abi mah tuh. Sakali ngageo langsung ieu teh kamu tetapakan. Alus tuh. Tingali. Alah, betaheun. Deui ya buru. Kali deui buru, bawa deui. Deui. Sok atuh gancang. Alah, ket karasa kieu. Murudo jero daki ada. Tah, kamu mah da emang cocok kok ieu ya, bawa ya ka imah. Jadi mun araratul teh ya langsung ini kan. Pakai ieu atau lamun kurang ya gasrok kok ya. Bakal enakeun gerah. Geus kamu mah itu mani da eta teh. Kuman apa teh biang keringat atau naon. Jika kaina mah mani terus balur heula ku cai uyah bisi hayo gegeter teretep mah atau ku cai gula siga ku lain ku cai gula. Ku gula beureum dikadiekeun geuning anu siga ku hileud apal budak ku hileud dengan araratul. Sok dikituan. Jika ka itu kamu mah mani ka itu Daek teh mun kuleungeun kamu diasupkeun kitu, kumaha dibere duit 1 juta ku kamu dikitu-kituna. Daek teh. amit-amit. Iya, lamun rek mere ka pamajikan duit 1 juta mah tinggal transferkeun, tinggal berekeun lain kudu ngorobet boal bari boal bodog tah hayang teuing.